Ampim palayum gambreng. Si Jaki mah eleh. Gitu. Salapan, 10. Eka home. Kapanggih euy. Rangsangan mulai yuk. Ayo. Aris home. Kapanggih euy. Ayo rangsangan din lain. Ayo. Tuh, masih puput tuh. Kurang darken. Gimana mah ngaruaskeun? Kurang tangan ieu nu lainna geus magrib euy. Yuk. Ayo. Yuk. Si Supri kurang ngaruaskeun yuk. Aduh anjir kapanggih segera reungit. Dia nyebutnya pasti mau kapan itu. Hari si Janal ka mana? Teuing atuh. Urang balik we yuk geus magrib geus sareupna. Si Janal mah geus aya di imahna meureun. Yuk balik sieun Yuk. Pak, ari si Dena ka mana we kieu can mulang? Coba tanyakeun heula Pak ka barudak. Sadaqallahul adim. Mah, ari bapak keur ngaji teh tong sekolah tuh nyatanya can beres teh pamali. Pan melang atuh Pak, wayah kieu can mulang. Emang ka mana tadi ulina? Matak nanyakeun ka Bapak oge sugan teh nyaho. Tadi sore ulina jeung saha wae? Barudak tadi disalamper. Emang saha anu wawuhan teu? Ku barudak we biasa disalamper. Hah? Teuing atuh urang tanyakeun heula. Ka Mama Eka atuh sugan nyahoeun. Atuh urang tanyakeun heula ka Mamah Eka. Aya wae budak teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade tumaros ari Jena ameng sareng Eka teu. Tadi oge Eka teh disalamper. Melang geuning wayah kieu teu acan arwih. Oh nyanya ina teh tuh waktosna magrib teu acan arwih kumaha atuh nya? Kumaha atunya kedah naroskeun ka saha deui? Duka atuh kedah dipilaren heula hawatos bisi kumaha. Nya atuh urang pilarian heula melang. Kin heula atuh urang milarian hapameget sugan aya parendi atanapi pameget nu sanes. Aya ge si Atakim nuju ngaos di bumi. Takim. Muhun. PRT atanapi padian atuh. Oh nya atuh urang milarian si Atakim ka Pak RT.
Teh. Kum. Teh. Waalaikumsalam. Aya naon, Mang? Lain teh euy. Erek nanya, ninggalin budak teu we kieu can balik keneh. Budak saha ieu teh? Budak urang teh si Jena tadi arulin can balik-balik. Budak anu alulin tadi meureun nya. Heeh eta teh. Kelak sok atuh peula ngobrolna di jero. Kelak ieu teh sebenarnya aya naon mun diraos kieu? Budak ieu teh bisa memeh magrib can balik jeung budak lain. Aya naon ieu teh teh? Lain, ieu teh bapana si Jenal. Nanyakeun barudak alulin hoyah kieu can balik. Ti iraha atuh ulina? Barak teh bisa memeh magrib, ulina teh we kieu can balik-balik keneh. Emangna kamarana atuh tadi barudak ulina? Tadi abi mah ningali teh arulin di pasir. Kumaha atuh teh? Wah, panengankeun budak. Aya nama samemeh neangan ka mamana teang heula ka imah Dika. Heeh, aya nama Wa jeung Takim. Ini teula aya nama dewek ini sorangan rek ngumpulkeun warga di pos ronda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya barudak teh ulin ka dieu. Aya tuh barudak mah geus baralik, tapi ting si Jenal mah ting ka mana? Ka mana budak tehnya? Duh, melang. Ti iraha emang mang? Ti memeh magrib tadi kan jeung barudak. Atuh orang tanyakeun heula ka barudak. Barudak ari si Jenal ka mana? Duka tuh Mang. Da sugan teh si Jenal teh tos mulang ka bumi. Aya tuh barudak bantuan neangan geus penting melang. Kudu neangan ka mana nya budak teh geus penting kieu. Penting ayeuna mah kieu kumaha atuh rang nanyakeun ka si Abah sugan we atuh maneh nama ka boga mata batin. Ayeuna wae kitu wa. Heuh atuh ayeuna we. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, aya naon? Mangga calik. Aya nama marulang heula kin ku Abah di itiaran heula. Atuh bah nya abdi bari mulang heula. Mangga.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nanya. Kumaha mang cek si abah teh? Cek si abah teh keur diikhtiaran heula eta teh. Geus mang daripada ayeuna cicing hasil mending tanganku sararea. Ya. Jang, Kebetulan mah alhamdulillah budak kita katinggal. Yang ieu budak teh kapangi ieu.